Raksa Art Production. Mindra winulan sastra tenwara pancanging awawa sinenggih Purwatara. Purwa henggih kedaton, Purwa wewetan antara kedaton. Kedaton punika ndang bobokaning cenarita awit ngupaya satus negari boten pikantuk kaliyan sewu boten pikantuk sedoso. Kajabi setra ganda mayit
Kedeng permoni kasondong lenggahing si tenggil. Sini bawonten ingkang putra lan sadaya para detiyo. Setan siluman genderuwo sami lenggah. Tumungkul hamari keludat nyembah narimang sabda. Ajrih aning ngalip pamor sang kideng promo. Sritenon ing pasewakan busana maneka warna maneka warna Sritenon ing pasewakan busana maneka warna karya anak miang apa cerahing iya sarwa mak reneng manik narawa atta mangikersana gedeng permoni ratu ing salebeting negara setra Gandamaya kasondong lengah sineba wonten sadaya para detiyo pengkalih ingkang putra sami lenggah setan siluman sami aya juriga sami linggih generawa bongkok ngaronyo kasine pawonten ing pangakonan gedeng permoni ing salebeting kedaton mangharsa ngantika gedeng permoni duh biang sakabeh para narpati, para detiyo lan setan-setan siluman. Dodo rasa bagja kaula teriung mumpulu.
Wahai kadalah Gusti, iya abdi Gusti sadaya para setan siluman semah bakti kadampal paduka Gusti. Bilih bae abdi Gusti atuh ayeuna kirang tata rawuhing basa. Hapunten makan atuh hapunten makan samudaya dengan kalepatan. Anu abdi nyangakeun sama Gusti, sama pangabaktos kedampal pada ka Gusti. Duh, ditarima kabeh pujastuti sampean ku kaula. Kieu sanyana pangda kula ngangkir aran dikasa kabeh da puguh kaula teh teu kawawa ku ngarasakeun ka nyeri ati. Moal boa ieu panyakit nu aya dina diri kaula teh matak mawa kana mangsa kaula ajal gelar di alam dunya. Deuh eukeur mah eukeur kula teh geus yakin moal dihampura ku Yang Murbawi Sesa lantaran lampah kula. Atuh ditambah-tambah kula teh beuki lila ka nyeri teh beuki ngageri dina ati. Duh perih taya hinggana. Perih alahbatan dikeset ku hinis, lara alahbatan kacugap cucuk lanak paribasana nyeri. Wahai kadalah Gusti, naon nu dipika nyeri ku Gusti, naha nyeri ku abdi-abdi. Upami nyeri ku abdi-abdi atuh hapunten abdi-abdi sadaya nyangakeun beung tek-tekeun punduk belekun. Dikorog-gorokeun huntu tek-trekun. Moal bade baha kana sagala rupi hukuman salira paduka dalem. Atuh dina dangat ieu upami salira nyeri ati ku sadaya para prajurit musnahkeun tong kapameng salira paduka kawasa Gusti. Duh, lain nyeri ati ku prajurit, lain lara ku arandika nu araraya. Ka nyeri kapeurih kaula teh mutlak keturunan Pandawa. Asa ku abong deui kaula teh ana dipikir ari sabab baheula mangsa kula keur herang mencrang geulis kula teh taya babandinganan. Duh kula mangsa boga salaki ku Arjuna digoda nepi ka bisa dihasilkeun diri kaula teh dibabawa. Akhirna kula teh kanyahoan ku sangkal. Kula teh disupata pangna nepi ka kieu dabongan rucah awun tah diri kaula. Nirca tina hukum rumah tangga anu sawadina ku kaula teh dimumule. Tapi sanggeusna kieu Arjuna mani teu ngalieuh teu ngalongok ka diri kaula jigana teh izin ngewa anu aya. Ieu nu jadi kanyeri kapeurih diri kaula. Anu mata kula mah lamun diri kaula dina waktu ieu tacan bisa bulangkeun kanyeri rejeung kapeurih, tacan sudi rasaning ati diri kula ieu. Duh kacida kabina teuing. Wah adalah gampil Gusti. Kumaha atuh gampilna ayeuna mah sadaya setan siluman jurig-jurig kudu daek bajuang kanggo salira paduka. Da jurig boga bagian bajuang. Bajuang keur arti jurig. Setan ngepon kitu deui, bajuang keur arti setan anu tangtu tojang ieu jeung bajuangna manusia di dunya. Mun sok komo keur manusia nu iman ka pangeran urang goda Gusti.
atuh jurig-jurig panyakit, jurig-jurig kolera, jurig-jurig ungkluk. Kudu bisa arah-rasup ke manusia nu aya di negara amarta urang goda sinantong jadi manusia nu iman kanu kawasa. Syukur-syukur lamun kabeh danget ieu tiasa diala nyawana. Ieu nu dipamrih ku abdi Gusti moal bade ngijing sila bari bengkok sina mah ka salera paduka dalem. Abdi Gusti ridho rela sanajan dugi kapati. Ayo nama ada mending mati meme pasti. Si eta mah ngomong nama kesenian. Nuhun kana pangrojong mararanesa kabeh tah ku kituna. Pangna kula lumampah atuh ayeuna ngumpulkeun arandika sakabeh boga karep diri kula. Naon anu ku sampean bieu diucapkeun memang sapagodos jeung hate kaula. Turun kabeh kadunya turun. Goda manusia nu aya utamana turunan ti Madukara, turunan Arjuna. Urang cilakaku, urang adu domakeun antara salaki jeung pamajikanana. Urang adu domakeun antara anakna jeung bapana tong kapalang. Oh, ridho bari rela diriku. Mangga Gusti ngiringan. Mangga ieu kersana sadayana atau para pangagung sami lumampah sumedia tuminak kana kara Madukara lomungsur sadaya teh setragana maya mangga tak kersa lumampahna tenet gandenganipun bendrong ladria. Oh, hayang aja. Wah, kumpul madu. Wah, hayang aja. Dur. Ayo orang lumampah batu. Wah, orang lumampah batu. Turun kadunya. Najan orang rek gawe ge kudu hiburannya. Hari sabab hiburan mah ngamu mulai dokana iri. Ih, wingan najan buta ge buta kota. Aya naon ieu barudak hiburan sameme inditnya. Kacang asin geungeunah jigadanya. Majar manengannya masa deg-degan mah layeung bari motongan ayeuna mah. Majar maneh neangan ngadeketan popotongan. Majar maneh aco majar maneh geningan madurian hanya kaya nama ngadeketan popotongan. Cing juru kawih nama Ija
kacang asin genok sok. Kacang asin. Oh ya. Asin aman. Sok diuyahan. Goning coy. Abdi isin. Usaha Abdi isin. Sok isin. Padu duaan. Entong seueur teuing. Tuang kacang asin. Birih neng dunya ria di dunya maneh ngateteng sakisinana jaman sakisinana ayeuna mah sok taramaeun wau jeung nganjungna sakali deui Kacang asin. Kacang asin. Dijen dapat. Suka jadi. ulu Abdi isin. usaha no Abdi isin. Sok inggis. Sok inggis tengah jadi. hit egotkeun ah Secara ayat cerita. Goning milacain lah iya haju milacain nama syaulah wae wafma ayo batur urang arini tari sabab urang tadi piwarang kujeng Gusti Ratu Ayu sadunya mah saya babandinganana jungjuna Seresapa tentang ketinggalan.
pun sadaya para kot buta mangga gentos carios ngawiyosaken wontening Praja Dwarawati hengih Prabu Betara Kresna sene bawonten Setyaki saweg lengah heng pangkona Srinata Yayi Lenggadi Mas Ning Sumbangara ke Prabu Rai Panjang Setyaki. Kontening sang aparata Kresna ya mula tanetoh repakon Dian ya sang aparata mangya kaseni Sangan Kresna mula tanetoh repakonden ya sang aparata mangya kaseni ya tangan nirat tangan nirat Kresana Sri Betara Kresna Praja Dwarawati kasonong lengahing sitinggil binaturata sineba wonten ingkang Rai Setyaki saweg lengahing pangkonan Srinata tumungkul hamari keludak nyemah narimang sabda ajiri aningali pamor Srinata Praja Dwarawati mangharsa pangandika Srinata pangandikane Bapak Yayi Setyaki lening Rai Panjenengan Setyaki ngaturaken semah bekti kahonjuk dampal paduka dalam bilih Rai lengah kirang tata kirang basa kirang panata colobong agung cukup lumur anu kasuhun jemar hampura anu ditedak pinggali naon anu janten marga rauh lantaran salira paduka dalam danget ieu ngangkir ka abdi Gusti pun Setyaki kaulan oh Yayi Setyaki ulan mangke sampean ulah kaget Yayi Mas anu mawi kupun kakang sampean diangkir Yayi ngiringan pengesa dampal paduka dalam kahiji wireh kaula teh geus lawasan teu patepang jeung sampean atur bunuhun laksa ketika bingahan Gusti ari mungguh kaduana aya hiji hal anu perlu kukula disawalakeun Yayi ngiringan pangarsa moal bade bahak karat ini malang salira paduka dalam abdi Gusti dina danget ieu kaulan perkawis naon kieu pangna kula ngangkir ka sampean kula terek nembrakeun kaayaan diri kaula pribadi nya jeung saha kula pakumaha iwalti jeung sampean paribasa entong baru ningang dina hadena adalah ningang dina gorengna wajib sampean nyaho kana kaayaan diri kaula ayeuna Yayi kaula Yayi iman Gusti kersana kula teh
dipikir sang saya kapikir Leres. dirasakan kukula sang